لله الأخير وفق للأخير الحمد لله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرون اتقوا الله وقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu upami diharus dengan Al-Quran walau Allahnya siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih pemalu tangan yang tinggal saya lagi. Allah. Nah, direksi. Jadi 1, 2, 3. Bapak-bapak pengiringannya pengiringan di donatur mau 20 tahun ini. Punten pada raos selama raos mana hari panjang lebat sekali, hari pendek lebat sadayana raos mana pendek nah ayeuna duaan ngomong anu sanes punten hari panjang lebatna sekali, hari pendek asup kabeh munah mah asup kabeh berarti ya Pak Ustaz Abdul Latif iya tempat mana ya teh ngaus daripada abdi sajam setengah dugikeun ka 2 jam tapi anu katampi lebetna sekali percuma mending kene singkat padat kuing nyana lagi singkat padat kuing nyana si goreng dari Garut kumpul anu kuing ngaos dana berkat video oke geuningannya jadi ngaos 1 tahun 2 tahun lebih ke aya 60-an tahun da ngerkene terupi da anu di pikiran teh nyana lain ilmu manfaat tos ayeuna sataacan lajeng nepangkeun heula bok pilih aya anu tos mendingan alhamdulillah anu teu acan bok pilih nya nepangkeun abdi kalarasan kawin mah di Garut kalarasan bojo tak inungna budak ya kalarasan menuju libur di pesantren ayeuna di sana bojo orang Muhammad Toha nah kalarasan abdi ngumbara di pondok Kiri Harja Endah seberang fakultas kok pilih bari ameng mah we ameng ya wasta upami di Garut Dede di tempat kelahiran upami di pesantren Akeu makanan terkenal Ustaz Akeu upami ningali sosmed upami di Majalaya Haji Soy upami di Balai Endah Muhammad Toha Bandung Jakarta dugikeun ka Batam Haji Akbar
tiasa dugi ka dieu mudah-mudahan sing diakan wargi banyak amin. Hari janten wawardian teh upami cumarios teu asa-asa. Janten teu asa-asa teh kieu kumargi abdi kantos di Banten sunatna teh sunat kasar. Upami abdi ayeuna ngabahas pakai bahasa Indonesia sok teu pararupu. Kadang-kadang mah bahasa Indonesia teu sopan. Contohna nawaran makan, nawaran tuang, upami ke presiden silahkan tuang, silahkan makan ke Indonesia mah. Upami ke Pak Deddy Mulyadi silahkan bahasa Indonesia itu berubah-ubah ya. Jadi ke presiden nawaran tuang silahkan mah. Upami ke gubernur tetap bahasa Indonesia mah. Upami nawaran ke PRW silahkan makan. Silahkan makan. Upami nawaran ke PRT tetap silahkan makan. Bapak Ustaz Tele silahkan makan. Upami kanak-kanak hayam Indonesia ya makan Ustaz Tele hayam saru. Tak itu bahasa Indonesia teh teu bisa membedakan mana ajengan mana ari bahasa Sunda mah gampang. Upami nawaran makan ka sepuh naon mangga. Upami nawaran ka kiai ari mangga mangga. Upami ka murang kali upami ka nalira upami ka hayam upami ka bogo upami ka ento lagi ari jajablok seueur ari Sunda nah makana punten upami bahasa abdi dan bahasa Sundana campur-campur aya Pamengpeuk Garut aya Garut kota aya Bandung bahkan aya Banten jadi campur-campur aya kasaran bios nada keras bios siap berarti siap punya siap. Nah tos ieu abdi syukur bagja alhamdulillah sing horeng ieu masjid teh masjid karamat malahan mereka abdi naos duh di Mama Abdul Rofek pareman kok kali itu usama pun usah ngobrol euy zaman aki teh seunah di Cidawolo Mama Haji Abdi Syukur aya Mama Hasan di Ciparia aya Mama Ciparia Mama Abdullah Abbas di dieu mah Mama Abdul Rofek gara-gara nyawarannya upami di Ciparia Toriko upami anu di Cidawolo eta tasawuf termasuk nak bikin nakiat ke pesantren tah sing goreng alhamdulillah tidak ayeuna abdi dugi ka dieu pamugi abdi sakali deui diangkat wari kurang dieunya alhamdulillah salajengna apa asnaon atuh ieu teh mangsa bebas wae banyak kahiji panginten ieu teh rutinan mudah-mudahan rutinan mingguan dia sing istiqomah dugikeun ka akhir hayat kusabab ieu mah ieu jaminan di Kanjeng Nabi kasadayana yang mendengarkan pengeras suara ini jaminan dari Kanjeng Rasul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sing saha bae jalma anu kersa istiqomah diciprit mincit init kana tempat pengajian kelak engke di akhirat sahalallahu lahu tariqan ila jannah di akhirat nanti bakal digampangkeun moal hese moal lieureun moal linglungkeun keur nuju kana lawang sawarga amin eta teh pikeun anu istiqomah daek ngaos ayeuna di bahasa urang mana makana dina nalika waktuna rutinan buru-buru ngiciplit indit kana ngaji anu kadua ieu mangga pilarjan dina dapur
Daqaiqul Akhbar. Biasa dongeng banyak. Punten konsentrasi sadaya. Mah dina nalika anu ngantunkeun dikurepkeun. Halo? Halo? Nalika dikurepkeun saur Sayyidina Umar dina kitab Hawilil Fatawa juz kedua. Minhajul Hawilil Fatawa juz kedua. Saur Sayyidina Umar. Halo? Ayo berikan hai ya. Apabila setelah dikurepkeun terus dikuburkan ya as-shadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasi ayat. Lamun jasad terus dikurepkeun berkah tina sedekah bertahan sampai 3 hari. Lamun sodakoh dina hari katilu setelah kematian, sodakoh eta teh bertahan berkahna sampai 5 hari. Dina hari kalima sedekah deui. Nah sedekah uang bade tuangeun bade leungkeun atanapi bacaan Quran atanapi tahlil. Sodakoh deui. Hari kelima sawabuha yang ko ila sabi ayamin dugi ke hari ke-7. Hari ke-7 sedekah sampai ke hari 25. Hari 25 sedekah deui berkahna bertahan sampai ke hari 40. Nah punten ari di paling dieu lamun aya anu ngantunkeun osok tahlilan da. Atuh dah dikurupkeun. Punten di dieu lamun aya nu osok tahlilan da. Atuh mau tahlilan hirup kene berarti. Ieu kumaha jamaah ieu seharusnya jadi dieu. Aduh, tanpa pasti media. Tos, eta versi Sayyidina Umar. Aya versi anu masyhur di urang. Nya eta nya Imam Tawus tadinya. Saur Imam Tawus mah jalmi anu dikurepkeun, mawa terus dikurepkeun keur mukmin kain fitnah salama 7 dinten. Lil munafik keur anu munafik mah 40 poe maka ngadoakeun atanapi sedekah atanapi disebut tahlil. Saur Imam Tawus 1 2 3 4 5 6 7 iya saur Imam Tawus saatosna 7 teh langsung matang 40 ke 40 atos 40 langsung natus atos natus awalnya bahkan sok aya nyewu hari kasare kungkungal eta atos we awal ulang tahun ieu teh lain ti Hindu jeung lain ti Buddha eta teh instruksi ti Sayyidina Umar saur kanjeng Rasul alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin anjeun kabehanana ieu wajib nuturkeun sunnah kami jeung sunnahna khulafaur rasyidin salah sabios khulafaur rasyidin Sayyidina Umar. Nah berarti wajib. Nah anu ku abdi bade dijelaskeun aya hiji riwayat nalika dikumurkeun malaikat munkar nakir datang ditalek eta mayit teh mah buka saha pangeran maneh saha nabi maneh naon kitab maneh mana kiblat maneh perkara itu ditanya teu bisa ngajawab saha sia pangeran maneh kalakah ngabedeg disiksa ku malaikat jebret tepikeun ka mebes dicokel deui ditanya deui saha sia nabi maneh teu apal teu bisa ngajawab disiksa mebes deui bu eta mayit eta ruh anu aya di alam barzakh gogorokan ampun gejret disiksa cokel disiksa deui anu kaduana ampun tolong ampun pas ditanya anu katiluna
sarua teu bisa ngajawab tapi kalakah gogorokan lain tulung-tulungan lain ampun-ampunan. Saat siapa nih? Tadi ampun-ampunan ayeuna tulung-tulungan. Saat siapa eta? Guru abdi eta. Bener siapa guru maneh? Bener abdi teh pernah ngiring ngaji, pernah ngiring rutinan anu ngajar teh jeung nu istiqomah teh Ustaz Kele. Si kolek-kolekan teh Ustaz Kele, saat enggak asli teh dilanjut. Oh, sugan teh Sule artis. Eta malaikat mah terjadi nanya terjadi nyiksa hiper neneangan untuk mengkonfirmasi kebenaran pengakuan. Jadi sadaya pengakuan teh kudu dikonfirmasi kebenaran. Bener yang eta malaikat neneangan Ustaz Lek Sulaiman. Bener yang kampung naon teh Cimuncak. Dikeangan ka imahna geuweuh, keangan ka masjid. Jami assalamah geuweuh, bener jeung katu si Homen teh keur hareupkeun. Bawong. Musik. Aduh. Bare kudu. Asap musik berusak. Tegaul. Sabar saya Nabi Hidir salah saya hiji amalia karasa Nabi Musa Nabi Hidir rangkokan kayak kedatangan Nabi Hidir minal lanjutkan mah halo eta ditanya singkat cerita dan harusnya tulis assalamualaikum waalaikumsalam salam malaikat benar bukan kelek laras benar senang buka ngaran jamaah ngaran Cekokong benar buka ngaran jamaah ngaran Ceimas ayah Ceimas ini Cekokong ayah mana Cekokong bu layak pasti eta Cekokong salakina man lepas sama bakal ngeret udang jadi tos singkat cerita eta Ustaz ngawalan leres dina nalika rutina di Masjid Jami Assalamah teh aya jamaah namina. Oh bener berarti pengakuan jamaah di alam barzakh teh bener. Nah dina riwayat eta mah Ustaz nate guru nate geus ngantungkeun apa yang terjadi eta malaikat nyanak eta jamaah nu ngantunkeun dihijikeun babarengan jeung guru bagja makana syukur alhamdulillah anu masih kene istiqomah kersanaos mudah-mudahan ieu jadi sababiah kanggo urang sadayana di akhirat digampangkeun kana lawang ka surga bahkan dina alam barzakh lagi urang dipindahkeun kana tempat anu mulia amin. Momentum anu kaduana ayeuna saja Isra sareng Mi'raj singkat kieu mangga pilarian dina Kifayatul Atqiyah aya riwayat kieu mah eta aya ini nate geus kolot jeung awewe dina nalika kana sasi Rajab dina kitab eta dijelaskeun musabab seuneu abdi mah pakaya teu boga harta teu boga tanaga geus sakieu repotna hayangna mah hayang tiga batur ngamulyakeun Rajaban teh tabligh akbar sedekahan santunan ngabangun jaya jalan ngabangun madrasah ngabangun masjid ala kadalaksana uing mah geus kolot bari jeung nini niat dina manahna Gusti abdi saja ngamulyakeun kana sasi Rajab kumacakeun bismillah maca bismillah 11 kali ngan diniatkeun dina hatena Gusti abdi ngamulyakeun sasi Rajab takarun ka Gusti anu maha suci
Allah anu maha agung kumacakeun bismillahirrahmanirrahim 11 kali, istiqomah unggal dinten mah maca bismillah 11 kali. Hiji waktos eta nini teh ngantungkeun murang galina mula sara teras dikureukeun saatos dikureukeun mut yen si mah teh pernah amanat neng ujang siah lamun aing senapae wayahna ieu mu kena anu sok dipake ngaji ku aing, ieu mu kena anu sok dipake salat ku aing, wayahna tampalkeun eujeung poe aing kuburkeun eujeung ieu mu kena. Pohok sing horeng eta amanat teu dilaksanakeun, diskusi eujeung ustad eujeung kiai tos ngobrol. Halo. Diskusi wayahna ku sabab amanat eta kudu dilaksanakeun, akhirna kuburanana digali deui apa yang terjadi mah kencong dipaculan digali eta kuburan, pas dibuka padungna eta nu nyangkerdong sing horeng eta si majasana geus leungit itu katuing ka mana. Bingung anu ngagali, bingung jeung budak-budak kabehanana bahaya tatangana bingung. Tiba-tiba aya hati anu nyarita, "Yeuh sia, keur saha bae jalma anu osok pangulyakeun ngahungkeun ngahirup-hirup bulan Rajab mah ku ibadah naon bae ku Allah sia di alam kuburna ge moal disimpen dina tempat anu biasa ku Allah bakal langsung dipindahkeun kana tempat anu mulia. Amin. Tapi sia itu cacat-cacat maca bismillah 11 kali diniatkeun keur ngagungkeun bulan Rajab komo atuh lamun aya rezeki eujeung sedekah. Ustaz senang arek pengajian rutinan abdi kaleresan dan beas urang ngaliwat we kabarenan. Ustaz senang abdi ieu gaduh jago sok urang puluh urang beuleuh babarengan saja tak kudu diniatkeun sejak ngaliakeun ngagungkeun sasi Rajab. Tak hiji eta dengan mah barokah ngamuliakeun sasi Rajab. Anu kadua wios kanu kitu wios. Tapi ya domeng asli kejadianana ieu aya di zaman Kanjeng Rasul, aya harita tatanganna Kanjeng Nabi hirupna maksiat jeung maksiat, teu waleh ngarampok, teu waleh ngapadung maksiat, hirupna pinuh ngalpoe maksiat jeung maksiat. Ku Kanjeng Rasul diingetan ieu sia hirup teh moal salila. Ieu sia besi ge aya karatna, tangkal ge aya burukna, daan ge aya peungasna, daun ge aya rag-ragna. Ieu jelema ge moal hirup sia salilana pasti bakal soson mangpeng-mangpeng hirup sok sing daek tiba eta dikersakeun jalma eta ku Kanjeng Nabi dicarosan kitu teu ngadege teu ngagugu diingetan sakali deui ieu sia mumpung hirup kurang teh pinuh ku kanikmatan Allah eta rahmat kacida gedena. Lamun mah urang kudu meuli panon sabaraha miliar supaya hayang bisa ningali. Loba jalma anu boge mah miliaran ratusan juta beak supaya hayang bisa ngadenge. Mah umpama harus hayang sehat hirupna jantung supaya bisa berjalan jeung normal. Eta Allah geus lerek ka urang kudu make duit, ieu oksigen geus disiapkeun lamun mah moal poe mah Tuhan hese bernapas kudu make oksigen teu kurang ti 600 mah moal poe eta kudu meuli oksigen. Sapoe kumaha lamun sabulan sabaraha juta urang teu pernah meuli oksigen ku Allah geus siapkeun. Kunabi dikelingan anger eta jalma teu ngagugu. Kakiheuna kunabi diingetan ieu sia menghirup ger contoh eta budak rek nyontoh ka sadeu lain ka kolot mah tetep eta jaman teu ngagugu. Akhirna Nabi bari heureuy kieu sia lamun maneh teu sadar wae moal disoalkan sia ku kami jeung Nabi teu pikeun ka kitu diheureuyan ku Kanjeng Nabi leng weh langit teu emut-emut teu pikeun ka ngeluh aya anu nurutan. Gigir aya nurutan teh. Ye, mah Nabi teh hilap we.
tiba-tiba atau sabara alami Jibril tiba-tiba lungsur. Ya Muhammad ayah salam di Allah, kami rek nenapikeun beja cek Allah panguruskeun kakasih kami, panguruskeun wali kami, tuh urus jasadna, panguruskeun bugang wali kami aya dina tempat sampah. Nabi bingung kusaka moal aya wali salam dunya kecuali Nabi mah kuningan, tapi ieu Jibril tiba-tiba lungsur merek nyaho. Allah mah kuningakeun aya wali aya kakasih kami, jasadna aya dina tempat sampah. Nabi tiba-tiba ngijin kana tempat sampah nya ditinggal di Madinah teh nya aya mugang. Aya mugang, aya bangke jelema lalaki ku Nabi teu seueur cumarios, dipangku ku nyalira, diibakan ku nyalira, diboehan ku Kanjeng Nabi nyalira, teu diwakilkeun ku sahabat. Diimaman ku Nabi nyalira, dipayang kabaki ku Nabi nyalira. Maaf punten, upami di masjid ieu mapah kabumina Ustaz Sulaiman sabaraha menit kira-kira? Aya 5 menit? Kira-kira 5 menit? Upami kepajaratan dan anu payungan Pak Ustaz? 5 menit. Aya 5 menit? Punten pisan. Anu tadi 10 5 menit dugi kadinya atanapi kepajaratan. Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi kabaki teh kurang lebih 5 menit mapah, tapi ieu Nabi dugikeun ka 2 jam perjalanan. Sahabat bingung ieu aya naon ku arahane. Biasana ngatusan ku sahabat diwakilan. Ngimaman bahkan sok sahabat wakilan. Iya ku Kanjeng Nabi nyalira dipayang ulah lain. Saatosna dikurangkeun Nabi ngadongak langsung langsung ke Madinah. Di perjalanan ka Masjid Nabawi Abu Bakar naros ya Rasul, abi teh isin, abi teh era, abi teh penasaran cing ieu teh aya naon sabenerna henteu seperti biasana. Ngibahkan eta mah biasa ku sahabat ieu ku Kanjeng Nabi nyalira ieu ngimaman dugikeun ngukurkeun dipayang ku Nabi nyalira. Anu paling kaget abdi sadayana nah anu tadina 5 menit eta Nabi 2 jam perjalanan dugi kana Makkah. Saur Kanjeng Rasul Abu Bakar kuring oge bingung jeung teu apal saha ieu jalma sabenerna bisa dimuliakeun ku Allah. Ari eta senantiasa 2 jam perjalanan anu tadina kuduna 5 menit. Saur Kanjeng Rasul Abu Bakar, kami teh bingung arek lempang kumaha sieun kami nincek malaikat sabab di masyrik tepikeun ka magrib malaikat kabeh datang ngahadiran nyolatan ieu jalma tepikeun ka nganteur ka kuburan tepikeun ka kamu bingung pileumpanan jeung ditincekeun malaikat jeung malaikat. Timbul pertanyaan, saat dia jelma sebenarnya sedangkan jelma dia teh ahli maksiat, tukang tarok, tukang bobok, tukang maksiat, bahkan ketanggung-tanggung ngabunuh anu dirampokna. Kanjeng Rasul sumping ka Masjid Nabawi, Jibril lungsur di taros ku Kanjeng Nabi. Bring, jik ieu teh saha sabenerna? Kanjeng mah eta teh ahli maksiat, diajak kana agama, diajak salat ge hoream jeung cek malaikat Jibril, ya Muhammad sarua kami ge teu apal, kami mah ditugaskeun keur nganemikeun eta teh kakasihna Allah. Akhirna Nabi inisiatif Ustaz ngijiprit milarian dulina eta jalma sing horeng gaduh murang kali hiji istri. Singkat cerita ditaros neng geulis anakni cik jelaskeun ka kami saha sabenerna Bapak hidup teh. Cik terangkeun ka kami boga amaliyah naon Bapak hidup teh sehingga dimuliakeun ku Allah diangkat jadi walina Allah. Eta budak awewe kalau kaciri ngabaki ya Rasul izin ka cinta isin terus kamu ningat kusalira bahkan tetangga baraya oge masyarakat ini geus kuningan bapak abdi mah ahli maksiat bapak abdi mah ahli doraka makana dina nalika ngantunkeun age tong ngorah tatana cacak-cacak baraya datang cacak kuluna sorangan bapak abdi ngantunkeun tubuh anu lurus diantepkeun mah poe-poe di tengah penting mu abdi daripada bau digusur dialungkeun kana tempat sampah. Isin Kanjeng Rasul izin abdi jelaskeun anak. Bisi cenah bapak maneh boga bacaan
kebiasaan hiji waktu pernah diamal naon boga pagawean naon saur murang kalina nguningakeun kieu ya Rasul abdi emut rama abdi teh sok ucap kieu ceuk beja ceuk bulan Rajab teh ceuk Kanjeng Nabi cenah Nabi aya saur Rajab teh sahrullah yen bulan Rajab teh bulanna Allah bulanna Allah ceuk Bapak abdi lamun kitu mah cenah bulan Allah berarti ieu kesempatan aing jeung Allah tim mimiti asup dina hiji Rajab Bapak abdi ningker di jero kamar ibadah bebeakan salat tobat bebeakan salat 5 waktu bebeakan zikir jeung wirid bebeakan keluar dina paut mati goah teh di kamar teh lamun haus penuh apa nya lebet deui ka situ muka kamar bebeakan tepikeun ka sabulan lilana tos beres bulan Rajab sabulan lilana Bapak abdi ngomong deui ieu bulan Rajab geus beres berarti aing geus beres jeung Allah dikersakeun maksiat deui ngalakukan deui kasalahan jeung kasalahan setiap asup pada bulan Rajab tetap teu ngaleungitkeun tetap mudah rahmat jeung magfirah Allah bebeakan dina bulan Rajab. Kanjeng Nabi langsung malih ka para sahabat teruskeun ieu pagaweanana jelema sing horeng dimuliakeun ku Allah diangkat jadi kakasihna Allah teh ku sabab daek ngamuliakeun bulan Rajab anu resep dikir pikir saja ngamuliakeun Allah ngagungkeun Allah di bulan Rajab rasa puasa sok dertakorup ka Allah puasilah puasa rasa sedekah sok sedekah niat ngamuliakeun sasi Rajab takorup ka Allah rasa pengajian sok pinuhan pengajian keur takorup ka Allah ngagungkeun sasi Rajab punten cacat ahli maksiat kusabab ngamuliakeun sasi Rajab takorup bebeakan ka Allah diangkat menjadi kakasihna Allah komo atuh urang dieu jamaah masjid Jami As-Salam lamun daek istiqomah salila bulan Rajab berbebeakan mustahil atuh jika nama teu mulia hirup dunya bahkan ke jeung akhirat teu beunang nginung jeung bapana lala cuman budak incuk turunanana pasti aya dimuliakeun ku Allah amin tah geuningan kitu bulan Rajab teh mana eta mah habis bade bismillah aya babade ku saum mana bahkan dina hiji keterangan di alam kubur engke bakal jadi siro jampuniro jadi penerang anu kacidak magkuburna caang di alam kuburna dina nalika jalma rasa saum di bulan Rajab kaping hiji saraung teu alhamdulillah tasua asuro kamari saum teu alhamdulillah aya teu acan saum sasi Rajab nah mudah-mudahan sing kersa nyuknya angan alam kubur teh geuningan seueur salak sawiosna kersa saum di sasi Rajab yeuh lamunnya angan alam kubur make listrik make kabel kajero kumaha lamun ngabeletuk jeung kasetu atuh mah ieu teh udang deui urang koreng tah geuningan kitu mah sasi Rajab teh punten bade naros ka sadayana kahartos teu aya limaan punten kahartos teu alhamdulillahirabbil alamin tah geuningan pamarsa kamu naon diteraskeun oge dari geuningan atos kahartos daripada panjang teu asup kabeh mendingan pendek asup kabeh tah geuningan dangas ka hartos cicik punten paling ieu ka hartos teu mah terus ka hartos deungan karena udah teruskeun oge Kang Ustaz cicik punten bapak-bapak paling ieu ka hartos teu Ustaz ka hartos teu nah aya nu teu alhamdulillah saja gimana ini tak geuningan kitu sasi Rajab banyak urang saja kemudian ke dia urang naos sholawat sasarengan
sejak ngamuliakeun sasi Rajab. Siap sadayana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iyah wa afiyatin abadi wa sifaiha wa nuril absari wa ilahiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ji mama heula sadayana Bapak Parente. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iyah wa afiyatin abadi wa sifaiha wa nuril absari wa ilahiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ibu-ibu 80 mulai tepuk tangan ibu-ibu. Alhamdulillah. Ih, bapak-bapak tuh pakai generasi tongerakeun. Tongerakeun ieu abi ieu. Naon sababna? Bapak-bapak kudu nulis tarik sabab bapak-bapak mah boga mie. Nah, jadi lamun lagu mimpak kudu lebih. Jadi lamun detik jika mikna dulu. Ini bapak-bapak. Alhamdulillah ya bapak-bapak lebih semuanya. Nah ya, 89 orang ya. Alhamdulillah. Ji bapak-bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iyah wa afiyatin Jibril, Mikail, Israfil, Jibril langsung nyenengil ya Muhammad. Lamun umat anjeun daek baca sholawat ka anjeun ngapoe 10 kali, we ngapoe 10 kali. Kumaha seueur malaikat Jibril? Halo. Halo. Saur malaikat Jibril, ye jalma istiqomah 10 kali dina ngapoe. Kami rek mawa eta hamba ngaliwatan siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Alhamdulillah. Anu kadua Mikail, ya Muhammad, lamun umat anjeun nu aya di kampung Cimuncang maca sholawat ka anjeun 10 kali istiqomah ngapoe kami Mikail engke di akhirat alek merek minum
di talaga tausan memborang sagelas cacak-cacak sakeclak asup kana lamun ieu mah 1000 tahun samiliar tahun lilana di akhirat moal pernah ngasaan haus jeung lapar barokah naleuh talaga eta teh kabagjaan kamuliaan dipasikeun pikeun jalma anu daek istiqomah maca salat sabaraha kali ulang dinten 10 kali 11 makaja maca bismillah malaikat anu kagil Jibril Mikail Israfil saur malaikat Israfil Muhammad lamun mah aya man anjeun istiqomah unggal poe maca sholawat 10 kali saur malaikat Israfil kami arek sujud ka Allah moal waka diangkat ieu sirah lamun Allah can derek ampura ka eta jalma tak Israfil ke di akhirat bakal ngabela-beleakan pikeun jalma anu istiqomah unggal poe daek maca salat kali terakhir malaikat Jibril yang Muhammad lamun makmumat anjeun unggal poe 10 kali istiqomah maca salat kami rek nyabut ruhna eta jalma saperti nyabut ruhna para nabi jeung para roh nikmat kacindak mual karasa nyeri kalau dibukakeun jang-jang malaikat Jibril membelah kakuhuna bari nyarita brek siap ditempakeun maneh di surga tempatna nikmat eta kamuliaan anu opat dari pasikeun pikeun jalma anu kersa maca salat tak kitu geuningan maca sholawat teh sholawat naon senang Ustaz mana bade sholawat kamila bade sholawat sipa bade sholawat umi mana bade sholawat mudrok bade sholawat sultan bade sholawat nuri mangga sholawat anu penting mah maca sholat kami ke sholawat Ibrahimiyah bade sholawat Jibril mangga abi make sayyidina sae henteu make sayyidina mangga sarua anu penting mah maca sholat kudu daek ya anu cabut jeung anu lewat jeung hoream maca sholawat ya saur kanjeng Nabi ya pangpoe-poe pang bakil na jalma lamun diucapkeun nama kami lamun diucapkeun nama kanjeng Rasul teu daek maca sholawat lamun hayang mati di jalma nyebatkeun nami kanjeng Nabi Muhammad buru-buru mangorowo kabehanana sallallahu alaihi lamun mah teu kitu kumaha cenah pang bakhil pang pelit-pelitna jalma engke di akhirat mah keur jalma nu pang bakhil-bakhilna di surga di neraka henteu digambarkeun ana kitu maka kami kuping yang menyebabkan nami kanjeng Nabi Muhammad karena langsung maca sallallahu alaihi wasallam. Nah, siap sadayana siap. Mudah-mudahan orang sadayana masih tahu sareng hidayah sehingga hidup kacintaan urang ka kanjeng Rasul. Sabab urang melaan tina amal ibadah salat larang salat kecan apal-apal tepikeun ka ayeuna ya syarat rukun pembatalan urang teh can kene sampurna sedengkeun sampurnana salat teh mah syarat sahna salat kudu suci badan kudu suci pakaian jeung kudu suci tempat cemburu abdi ya ayeuna mah teh kotok ujung tai jelma teh geus biru di jero masjid cipunten lamun urang netepan nincek tai kotok sah teu naon sababna tai kotok mah cik lamun urang netepan tapi dina sampean pinuh atawa nempel cai kieu sah atawa pintu salatna henteu sadarkeun ayeuna mah masjid di akhir zaman cai kieu cai kompol teh jeung tai kotok teh geus arasup ka jero masjid kadijekan ku jalma anu rek sarolat makanan namanya pangarsa
nyenang tak satacan dikawitan ya hakikatna pinter jeung cerdas keneh kolot baheula jeung kolot jeung jalma zaman ayeuna kumaha abdi langsung ingat bener cerdas kolot baheula tajuk atawa masjid tempat ibadah tempat sholat pasti dihareukeun lawangna dikuring make ulang make balong leres namun sababna ayat kaidah usul fikih ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Oh, bikin perkara anu bisa nyampurnakeun kewajiban kecuali ku eta perkara maka eta perkara teh wajib hukumna keur ngajaga kasucian tempat salat make ulah supaya jalma teh anu ngarti jeung teu ngarti nu kolot jeung anu budak eta pasti saacan asup ka masjid teh ngacebek heula kana balong sampai anana suci cerdas kolot baheula mah. Oh, ayeuna murang kali teu make selalu lupa belenyeng keluar belenyeng deui asup ka jero kumaha lamun nyincek cai papa kumaha lamun nyincek cai kotok belecet asup ka jero masjid ka dijeu ku urang nempel ka urang teu sadar sing horeng urang salat memawa ciki jeung tai kotok ji cepi cekur cekuku lamun salat mawa najis atawa katempelan najis sah teu salat teu sah makana ieu pake deui ilmu kolot sanajan ilmuna saeutik tapi gawe jeung lakuna geus jauh geus jero geus paham dina ilmu maka wajar lamun zaman ayeuna masyarakat loba kalieur jeung kalieur kabingung anu teu kahati ku hakal naon sababna sing horeng sesuai dawuhan Kanjeng Rasul saya di zaman ala ummati yakiruna minal ulama'i wal fuqaha umat kami di akhir zaman yang bakal jarang teu barang buku hoream jarang jeung ajeng ustaz jeung kiai ibadah teu make ilmu ahli fikih lamun mah geus kitu mah punten saur Kanjeng Nabi saya dari ibullah bisalasa dibaliatin bakal diberek sia musibah jeung petaka tilu perkara rezeki gaji pangkat laluhur gaji jeung galerade sawah lalaga tapi ku Allah mal diberek barokah rezeki dicabut tina barokah anu kaduana bakal diberek pamimpin anu teu adil ye tong bingung tong kare tong nyarekan ka pemimpin lamun mah aya pamimpin di hiji wilayah ngabagikeun PKH teh ka dulur-dulur jeung nu warau nu teu wauh jeung lain dulur mah teu dibare kanceung syariat mah eta teh teu adil lain salah sabenerna mah pamimpinna tapi masyarakatna ngajauhan ti ulama jeung ahli eta geus hukum nu katilu anu palalawur yakhruju minad dunya bi ghairi iman yo siap dicabut ruhna maut ngaranna teu mawa iman naudzubillah min makana ieu tidak ayeuna wayahna entong jauh di ustaz tong jauh di ustaz saya anggap jeung ustaz oleh Sulaiman ini kali itu tutur ini kali ngaji ini tuh asup ke WC tutur pituah jeung petunjuk anu saena siap sadayana siap mudah-mudahan ini mas sebagai perkenalan usaha sebentar lagi bakal asal punten untuk laki-laki itu bahasan teh seueur mah moal beres dugikeun kata bujuk engke dugi ka isa moal beres upami dibahas nya mudah-mudahan ku Allah ditakdirkeun urang tiasa tepang deui amin leres mah
tak sakit heula mudah-mudahan ieu tadkiratul nafsi khususna kamu abdi nyaliran jadi pelajaran jadi pepeling kamu diri abdi umumna kang sadayana ahli pangaosan urang dieu amin. Mudah-mudahan kurang kali kurang di sore sareng di solaatkeun amin. Sing bararaja hirupna amin. Atuh saroke urang mah arek gawe jeung teu gawe usaha jeung teu usahakeun bae nu penting mah loba duit. Sabab penyakit zaman ayeuna bojo teh sing hore resep duit. Sarua pemberian duit teh. Terus tapi sarua. Oh, atuh mah oleh duit ada aya mah saleutik kudu nganggo duit. Pasar oge kudu mawa resiko budak kudu make duit. Sapopoe oge kudu make duit. Saragam ngaji kudu make duit. Harus tak kurang dia mau pakai duit saragam ngaji umur ngaji sama mana dia mah saragam ngaji pakai duit untuk pakai kain dia pantari nah dia jajan budal resiko nganggo pasar dongeng biaya sekolah biaya hidup pakai duit jangan aja nama mau oke tunggu ah tinggalin sekian maraket di umurnya yang hidup mau oke sudah butuh duit jadi ini langsung mau pembalan duit tak dengan itu mudah-mudahan banyak ngan hiji amanat sebagai penutup di abdi punten pisan kacaroge tong wantun ngadoakeun loba duit tong wani-wani ngadoakeun salagi naik pangkat silakan lain selingkuh yeuh mah lamun capek mangloba duit tadi motor butut backjul jadi NMAX jadi PCX leres loba duit pagar geus rejo diganti di ajaran di alusan imah cetna di alusan di ajaran kentengna diganti di taekun di anyarkeun mobil di anyarkeun kabeh di anyarkeun bingung naon encan anyar setuju Pak siapa satu cik siapa pada ngadoakeun caroge seueur duit moal atuh lagi ridho bukan hanya tong bebeda Ustaz saat tadi anu nyebut moal awas kita kesalaki mental wae kena duit cekere nama lagi jangan salaki dalam bukan tadi siapa doakeun aing kudu gawe jadi naik pangkat jeung meta kawin cenah nah dia kembali doakeun moal kacaroge bingung cenah karek urang yang turun ungu tak bingung saya doakeun bisi jantung hari teu ngadoakeun teu boga duit geus saha pokoknya masih ikhlas doa laras mah pokoknya mah gitu ya mungkin orang lanjut ke banyak abdi teh sono kene Ustaz sama-sama ya tapi kan mudah-mudahan kayak tepang deui ka payunan rek menang deui moal itu punten oh minggu kali mah mengan 2 kali sedalin terus gitu banyak hapun dengan kasubun doa mana atas nanti kumpul lanjut kalau pesan dengan tigaru kumpul abi kamu mana masih tigaru alhamdulillah sugan teh tigaru teh bukan gawe dengan kelompok bukan dong ayah dia orang Garut dia biasa tukang gawe orang Garut lagi gawe nusuk itu alhamdulillah di mana Garut
keluarga salepun bojo. Tak kita tuh mas sadayana punten akan pananganan. Bari naon eta kieu? Allahumma biqilal monitoring